Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra dangu anu kusim kuring dipika hormat. Sim kuring bade medarkeun deui acara ngadongeng Sunda. Mugia dongeng sim kuring ngajantenkeun pangiring dina waktu sewang-sewangan para wargi. Mangga geura siapkeun kopina sareng opieunna mitra. Tong hilap mitra disabrek wae channelna RD Mulyana Dongeng. Like, share, and comment. Sangkan channelna tiasa berkembang kapayuna. Tiasa nyuguhkeun deui acara dongeng-dongeng Sunda anu ku urang sadayana kedah dimumule. Sangkan henteu kagerus ku jaman. Sim kuring bade medarkeun deui dina lalakon Si Kohar Gurat Beunghar bagian 18 anu dikarang ku sim kuring pribadi. Lamun telepat mah dongeng teh parantos dugika Mang Oding langsung muru kana awakna si Konod, langsung nepakan pipina si Konod, tapi teu hudang-hudang. Jang, yeuh Jang Konod, hudang Jang Konod. Terus Mang Oding ngarampaan leungeunna jeung dadana, masih keneh aya napasan. Kapaehan ieu mah, Jang Konod, ieu hudang. Ngulisik-usik atuh si Konod teh tekung silila beunta si Konod teh ningali beungeut Mang Engkus anu pinuh ku leutak. Jurig atuh si Konod teh kapaehan deui. Atuh si Konod teh anu satuluyna dipanggul terus ku Mang Oding. Mang Oding nuluykeun deui leumpangna, da lamun balik deui mah bisi majarkeun kumaha. Anduk mah Mang Oding maksakeun manehna leumpang ka tempat Mama Kiai dibarengan setengah sieun. Urang caritakeun geus nepi wae ka tempat anu dituju. Atuh Mang Oding teh ngecageun si Konod dina terasna. Mama Kiai kabeneran aya. Bale-bale saterusna manehna ngetrok panto. Punten, assalamualaikum. Telila atuh kurunyung aya nu mukakeun panto, nyatana Mama Kiai sorangan anu mukakeunana. Dugi kadinya lamun telepat mah mitra, kumaha salajengna mitra lalampahanana si Kohar teh. Hayu mitra urang lajengkeun deui, tapi sateu acana diteraskeun. Sumangga atuh anu teu acan subrek channelna RD Mulyana Dongeng, diklik heula notifikasina sangkan tiasa teras nyayogikeun dongeng-dongeng anu sanesna. Mugia ku kasayan mitra sadayana anu atos ngarojong acara dongeng ieu, mugia dipasihan sehat sabihara sabiharina. Hapunten mitra, mangga urang lajengkeun deui. Waalaikumsalam. Ujang kunaon ieu teh? Hapunten Mama sim kuring wasta Mah Oding. Bade ka Mama aya peyogi sim kuring diparentahkeun ku Den Kohar sangka nyusul Mama. Sah kitu Mama. Ya, tapi kunaon ilaing teh eta beungeut pinuh ku leutak kitu. Geura bersihan heula jung kadinya tuh. Geura kalebak aya pancuran. Mohon nuhun Ama.
Ieu kunaon saurang deui batur maneh teh. Kapaehan ama ningali nu kitu. Cingan ku ama urang tingali. Ningali naon ieu budak teh. Tekung si Lila atuh Mama Kiai mawa cai. Saterusna didoaan, cai teh saterusna diusapkeun. Kana beungeutna teu lila usik atuh si kono teh. Ju lain juju ing mah ujang, ieu mah mama. Hapunten mama. Nah mama sim kuring geus aya di dieu deui teh. Apanan ilaing teh kapaehan dibawa ku batu ilaing nyaeta Jang Oding. Oh gitu ama. Terus Mang Odingnya kamana mama? Jang Oding ke kacai heula. Awakna pinuh ku letak ya. Ilaing saha ngaran teh? Ari wasta sim kuring mah konod mama. Jung atuh gerak kacai. Sakalian urang salat subuh berjamaah jeung mama di masjid. Mau kan teh ieu teh subuh ama. Nges ujang, gajung ditungguan di dieu ku ama. Tuh, Jang Oding ge keur dicai. Gajung kadinya kalebak. Oh, mohon ama ai kitu mah. Anu satuluyna si konod muru kalebak. Nyampak teh Mang Oding keur mandi. Mang, nah baju basuh kitu. Jang panjang caritana mah jeung asa nyeritak cak Mang teh berat manggu maneh teh geuningan. Oh, mau kan teh kitu. Nuhun kitu ka Mang teh. Oh, nya nuhun pisan asuh Mang lamun kitu mah. Lamun eueuh Mang buah-buah teuing uing teh geus deleg jurig. Moal aya jalma anu paeh ku jurig yang sakanyaho Mang mah. Menggeus gajung kaca itu. Ama di ditu geus nungguan tuh. Tapi tungguan Mang ulah ninggalkeun. Jasa berangan maneh mah konod. Mang tadi lumpat geuningan. Lumpat teh da Mang mah teu kuat hayang kacai. Menggeus gajung konod ulah diserang. Ngadon ngajak ngobrol wae maneh mah. Atuh sanggeus dicai Mang Oding titah ganti papakeanana ku Mama Kiai anu geus disiapkeun. Jang Oding geura ganti tah papakean teh make anu koso kitu mah. Moal sah salatna oge atuh. Mohon hatur nuhun ama. Sanggeus diganti bajuna, Mang Oding anu satuluyna maranehna muru ka masjid. Anu teu jauh jeung imahna Mama Kiai, masih keneh di lingkungan eta. Wangunan masjid teh katingalina gede dikulilingan ku kobong. Loba santri anu salat berjamaah. Sanggeus salat Mama Kiai mere heula caramah ilmu agama. Pikeun santrina sanggeus beres terus Mama Kiai mawa Mang Oding jeung si konod ka imahna. Sangkandar heula cenahna mah. Sanggeus dahar atuh darak-dek wae Mang Oding nyaritakeun sagala nanaon anu kajadian di lemburna. Atuh Mama Kiai ungeuk
yen nanakeun manehna surti kana eta kajadian. Ayeuna urang kocapkeun deui di lembur Karangjati. Atuh anu kasurupan teh beuki ngalobaan aya kana 10 urangna. Ku anehna teh kasakitna teh sarua bararentol saawak-awak dibarengan ku kasurupan. Atuh si Kohar jeung si Kemet kasiwer ku eta kajadian teh. Kamana nu ditita nyusulan nepikeun ka ayeuna geus isuk euy tapi can mol-mol wae met euy. Kohar euy nyelang kamarana heula eta anu nyusulan teh. Pantes nama ka Arab cigana Mamet nyusulan teh. Pantesna kumaha lur? Jauh pantesna teh lamun ka Arab mah. Da ieu mah da deukeut atuh ka pasantren Mamet euy. Teu jauh atuh, sajaman ge geus nepi. Matak teu ngarti tapi boa-boa lur. Boa-boa naon met? Boa-boa menang kajadian. Kuing pernah kajadian pas arek ngabejaan ka Mama Kiai keur harita maneh gering lur euy. Apanan si Duye pernah ngalaman ciga nu linglung lur. Maruk kitu met. Ya mudah-mudahan mah marena aya dina kayaan salamet weh. Aden kedah kumaha ayeuna urang teh asa beuki nambahan wae anu gering teh geuningan. Si RT mah kuduna ge uing nganahakeun ka Pak RT teh. Uing ge lieur Pak RT. Arek mariksa naon uing mah teu ngarti. Manasina uing teh tabib, dokter karek we uing ngarti. Kitu pok-pokanana si Kohar atuh malik ambek ka Pak RT teh. Bejana cenah Aden di lembur Karang mana aya jelema anu bisa. Bisa naon tah Pak RT? Kade cuman bisa wungkul. Maksud Aden? Ya bisa dahar, bisa sare, apana uing oge bisa di kitu mah. Eta ge Pak RT oge bisa lamun kitu mah. Ya bisa teh jalma pinter Aden. Ulah salah Pak RT, jalma pinter zaman ayeuna mah sok minteran batur. Contohna Haji Odai cenah nama katipu. Katipu kumaha Aden dah? Ya katipu duitna puluhan juta ludes. Katipu ku jalma ngaku nama jalma pinter kitu tah teh euy. Dukun meureunana lamun ayeuna mah adanya. Nyata dukun mah tiba heula oge aya atuh teh euy. Terus katipuna kumaha tah Aden? Ya katipuna teh hayang beunghar. Terus manehna ka dukun hayang ngalobaan duit cenah nama. Lamun basa trenna mah melipatkan ganda uang gitu tah Pak RT. Samarukna bakal ngalipet meureunana tah duit teh. Haji Odai bebelaan jualan sawah jeung kebon. Da si dukun teh ngajanjikeun duitna bakal ngalipet. Anu puguh mah duitna ngalipet kana sakuna dukun teh. Dagoan we cenah sabulan ieu kotak karek bisa dibuka. Ari dibuka teh tumpukan kertas we isina teh. Atuh Haji Odai teh nepikeun ka gering na ayeuna teh. Kitu teh Pak RT. Oh, kitu Aden. Nu puguh mah usahanya atuhnya Aden. Ya nya tuh ai Pak RT. Kudu usaha urang mah. Lamun hayang beunghar mah da dukun ge usaha mata kitu ge. Lamun manehna bisa ngalipetkeun duit mah meureunana manehna ge nanaonan jadi dukun. Nya emang Aden bener tah gitu. Terus cek Pak RT saha tah anu bisa anu jelema bisa teh? Saha ngaranna eta teh Pak RT? Lamun teu salah mah Mak Jura.
Met, mana apal teh Majura? Lamun teu salah mah Paraji eta mah Pak RT. Nah, ini Pak RT, Paraji ditetawarkeun cina ngubaran Pak RT mah. Meureun teu nyambung, lamun anu aya lahiran, karek eta mah bageanana meureun Pak RT. Hehe. Oh, Paraji gitu Aden. Hehehe. Bari garo-garo teu ateul atuh Pak RT teh. Ya Pak RT, tuh si Kemet ge apaleun. Alhamdulillah, geuningan Aden tuh tos dongkap geuningan nyusulan teh. Mana teh euy? Tuh, Aden ngagidik di luar. Bener teh. Atuh Mama Kiai ngucapkeun salam pada nembalan atuh salam ti Mama Kiai teh. Aya naon deui ieu teh Pak LC dan Kohal. Asa kejadian teh bolak-balik dekok ieu teh. Mohon ama hampura we si Muing neta Mang Oding jeung si Konot nyusulan ka ama teh ke pasantren. Teu naon dan Kohal. Ieu mah geus kawajiban Mama. Urang teh kudu silih tulungan papada jalma sanes kitu. Sumohon leres pisan tah Mama. Caritakeun ka ama sabab musababna ieu kajadian teh kumaha mimitina. Dadak-dak wae atuh ku Pak RT teh dicaritakeun sakabehna asal muasalna eta kajadian teh. Atuh ungut-ungutan Mama Kiai teh. Tah kitu Mama sakabeh kajadian teh. Sakanyaho aki mah ieu sakabeh pagawean teh pagawean jalma anu ijit ka jalma salembur. Sama nu geus boga pola kitu teh. Tong hayang apal saha-sahana mah Aden. Engke ge katingali ku panon sorangan. Mohon atuh ama. Cingan ama ningali nu geuing teh mana. Mangga kalebet ama. Encan oge dipariksa ku Mama, terus aya jirim anu kaluar tina awakna nyi Iyah. Molebat katingalieun ku Mama Kiai, tapi Mama Kiai teu ngieun tindakan. Geus kaluar nu untupna ge, tapi ieu alateuna awakna si Nyai teh kusabab pagaweanna siluman anu nabulkeun melang teh. Ieu teh melangna tina melang awi kitu tah pamanggih Mama mah. Kudu diubaran ku naon tah ama merangna teh? Ku koneng gede, tapi silungna kudu nununggal. Ulah anu nyabang tah kitu Aden. Sok gerak neangan eta koneng gede teh Pak RT. Pak RT marentahkeun kanu aya jalma di dinya. Aya ge koneng sampul Mama, cek si Duyeh ngilu cacaritaan. Mana sih na awewe Duyeh ya? Koneng sampulur ieu mah koneng gede. Ari koneng ngambang naon tah Aden? Hehehehe. Waduh, eta mah Duyeh oi. Manggas tong dipake heuleuy ya. Jung. Ga Kamang Dudung di kebon manehna bogaeun ga Jung. Nah, mah apaleun Mang Dudung bogaeun koneng gede di kebonna.
Aya anu ngahareusan ka mama teh tah kitu Aden. Gerajung atuh pangmentakeun koneng duh ye. Siap Aden pemios wae. Bisi perlu diantar maneh duh ye we. Ah, teu sawios Aden da cakas ieu. Halus atuh. Sanggeus nulungan Nyi Iyah Mama Kiai murug ka imahna lebe anu deket pisan jeung Mang Atmo imahna teh. Sarua kasarang panyakit samodel kitu. Mama Kiai ge murug ka tempat anu sejen lumayan loba anu kakeunaan ku eta panyakit teh. Ayeuna urang caritakeun heula Suminta jeung Aki Wikalpa anu saterusna manehna balik ka imahna dipapageun ku badegana. Urang caritakeun geus nepi wae nyampak teh pamajikanana geus nungguan. Pih nah meuni ngampleng api teh kamana wae meuni teu balik-balik. Hampura mi karek rengse pamaksudan urang teh. Tapi kumaha beres pi? Geus beres ayeuna mah urang salembur bakalan kena ku panyakit geura tingalikeun we ku urang. Nah pi urang salembur lain yang si kuharungkul anu dialat teh ku urang. Kagok we mi urang salembur oge nu ngabela ngen ka apih teh ngadon ngagung-ngagungkeun wae si kohar ayeuna teh. Pi urang sakedeung deui bakalan boga budak deh. Manya beneran ieu teh mi? Nyapi apanan ami kamari mariksa ka dokter. Da kusabab ami teh lieur wae jeung utah-utahan wae ami teh nya cek dokter ami teh keur ngandung cenahna mah geus telat 4 bulan cenahna mah pi. Bagja atuh mi anu dipikaharep ku urang teh geus tila ayeuna teh. Ami teh apih teh ngarep-ngarep hayang boga budak ieu teh. Kira-kira budak urang awewe atawa lalaki nyapi? Nya anu dipikaharep ku apih mah budak teh lalaki supaya kahareupna bisa nuluykeun usaha urang tami. Nya sarua jeung ami atuh lamun kitu mah pi. Hanaang jeung karasa lapar beuteung teh mi euy. Nyajung wae atuh pi geura dahar. Kabayang sabaraha poe teu kararaban sangu ieu teh mi heuy. Nah bisa kitu tapi lain meuli atuh apih mah. Apanan dileuweung ami boro-boro aya nu jualan atuh ameh teh kumaha. Dahar ge ngang sampe malulu di si Aki mah. Tapi teu nanaon nu penting mah pamaksudan urang laksana we tah kitu mi. Teu lila atuh aya nu keketrok panto. Lengkap ku papakean dinas sanggeus dibukakeun atuh gebeg reuas Juragan Sari teh. Saurang tumanya. Hapunten Ibu, dina kasumpingan sim kuring ka dieu taya sanes bade ngadugikeun ieu surat dinas dina perkawis Padarmo anu ayeuna teh janten tersangka. Sim kuring bade tumaros leres Padarmo urang kepercayaanana Pasuminta. Ibu nah ngahulang leres Padarmo teh urang kepercayaana Pasuminta. Oh mohon Padarmo salaku pagawe caroge abdi asara reuas tah Bapak dina kasumpinganana. Tong hariwang Ibu sim kuring sakur butuhku kateranganana sareng kasaksiana wungkul ti Pasuminta. Dugikeun wae ieu surat ka Pasuminta diantos wae kitunya di kantor soalna waktu nama atus diserat dina isi suratna teh
Tah kitu ibu sakantenan abdi permios wae. Oh mohon mangga nuhun bapak. Gawat atuh pamajikanana Suminta muru ka dapur rek mikeun eta surat ka salakina. Aya naon mi semu-semu ciga anu rareuwas kitu? Ieu Pih aya surat dinu wajib kanggo apih cenah nama. Ngagebeg gerewas atuh Suminta teh ngalenge kitu ti pamajikanana teh. Nah, aya naon nya mi? Bari ngareret panonna teh ka pamajikanana. Ari cek polisi mah perkawis Mang Darmo cenah nama Pih. Gawat nih lamun sanyana Mang Darmo balaka ku perkara harita. Kudu kumaha atuh urang teh Pih? Nya api harap mah mudah-mudahan we manehna teu balaka soal perkara racun teh mi. Nya ameh ge kitu Pih harepan mah. Tapi tenang nih tong hariwang tong salempang ku api geus dicocokan samemehna Mang Darmo teh. Api geus ngajamin soal anak pamajikanana mah asal ulah balaka kan wajib tah kitu mi. Nya halus atuh Pih. Eleuh waktosna seep kaum dangu mung sakitu dongeng lalampahanana si Kohar seri anu ka-18 diantos wae seri anu salajengna. Apunten anu kasuhun mugia kahibur ku caritaan simkuring. Apunten sadaya tuturu ucapan basa simkuring anu kirang merenah. Mugia kahibur cag wassalam.